Yang nuju di mana? Di Bali atuh ini da kudu urang kudu pelesir kudu piknik urang teh nya. Nya ngarah teu boloko, ari piknik mah karah teu boloko nya. Nya. Kudu piknik atuh ka Bali kada sok ieu teh nya ka Bali naon teh? Sekali-kali mah. Jang nih indahnya Bali teh bener ih Gusti ujang kat ka ngadapang kieu kat ka jiga ieu we ieu mah Putri Duyung kebon awi werang ujang indah kieu di Bali nya bener Gusti ya Allah gunung buat kagogoledagan gini Baraya sadayana Ami ayeuna nuju di negeri Walanda anu ciri khasna ieu kembang tulip tak ieu kembang tulip menuju Merekah kieu nya nah ieu kembang tulip menuju Merekah alhamdulillah aya endorse di ibu pabrik panggilannya ka Walanda nah gitu ya pokoknya malah diantos we ka Walanda dak di Walanda oge geuning aya teror ieu nah oge geuning aya teror ieu tinggal ujang nila leubeut kieu nya jang nya tuh ieu ge paragi mandi dipake tulip ujang tuh halusnya jang kasusah ditambah rumah tangga ge payah salaki dengarti pandi imah temahi Kela mih kela. nah atuh boga salaki nu teu ngarti Lahe kela mih. Henteu bieu kan salaki teu ngarti cenah. Emang ami boga salaki? Nyata da anu ngarti henteu boga anu henteu ngarti komo Eueuh we pokona. eueuh we jadi kudu ngarti sorangan we aing kieu Mi saeutik deui mi. seburu jang ajul Tik deui. Ieu atah kene. Kumaha? kada labuh Capek ah. Geus we capek ah. Capek. nanaonan atuh tinggal meti tingali ieu sok nangtung ngiriweuh Bisa sakieu mi.